Oh benar Kang lamun urang ngadahar rezeki tina ladang anu haram kumaha akibatna teh Kang komo diparabkeun maka anak jeung pamajikan eta teh sacara teu langsung diracun teh anak pamajikan teh di baruang ya Kang di baruang benar saliwat mah heueuh jiga nu nyaah hayang menang nomor teh keur anak pamajikan hayang boga rezeki tapi lamun hakikat lamun ninggalkeun hakikat napan diracun sabab engkena bakal jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa eta nyalur ka itu nang ke akhirat ya bener ka bawa bener apa ngagusur meureun ka urang ke teh ka neraka ai nar teh seuneu oh nar teh ai ka teh maneh jadi seuneu sia nu ngaduruk teh dadu didurukna ge sia suluhna ge sia oh teh lumatak pangeran moarek nyiksa jeung ngaganyar teh oge ka sakumaha makhluk angin makhlukna we kudu eling kana eta siksaan jeung ganjaran saha nu nyiksa saha nu ngaganyar ya bener da urang-urang keneh oh bener teh Kang beuk ai beuki dieu beuki kahar cek agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang eta teh marukana meureun patung meunang jelema ditunda di imah padahal patung teh hayang dielus-elus hayang dibersihan cicing ya pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-pek amuing aya we kajadian teh ucu sumohon wah aya we rintangan abong di dunya romantika kahirupan rupi-rupi kajadian teu itu ieu teu ieu itu leres kulan lamun urang mikir mah da ieu teh di dunya ucu sumohon sagala jadi hartina teh ieu teh ditinggali-tinggalikeun tanda-tanda keagungan anjeunna diebreh-ebrehkeun sagala rupina sumohon leres kulan can didenge-denge teh mah jeung aya kolor ijo leres rupi-rupi kajadian di dunya beh dieu bangkong dikeri kulitna pajarkeun teh aya nomor cenah awak bangkong lain asa kalangkungan wah nah asaku kaleuwih teuing sumohon nanaonan sedengkeun pangeran oge teu resepeun ka jelema nu sok kaleuwih ta eta wa kulan bet loba ngabalieur tina ayat-ayat Allah ujang seueur ngabalicet wa kulan keuneh soal Quran mada tulisan eta mah tapi ieu Quran anu bukti anu nyaeta anu katingali sapopoe kajadian-kajadian teh marukana eta teh lain Quran ucu lain beja lain pituduh sumohon eta contohna we eta pikeun jalan ibadah Quran geus ngabejaan kurunyung jelema anu gondok tenan diberitakeun dina koran dina TV teu boga waragad keur ka rumah sakit eta teh Quran beja ka urang keur nu mikir supaya urang daek nulung ka nu butuh sumohon eta wa apa eta teh proyek keur akhirat mah jang laras proyek jalan ka akhirat nepi ka loba di dunya nepi ka manusia loba ngabalieur nu miskin pabalatak keneh tulunganeun loba nu matak cenah geuningan memeh urang init ka Mekah teu tempo heula tatangga belah kenca ka belah kidul 40 imah tingali bisi aya nu teu dahar bisi aya nu kalaparan belah kulon 40 imah kaitu papai bisi aya nu teu dahar laras bisi aya nu teu kabeli baju sateacana kaler ka kidu ta eta dulur 4 kali 5 pancer teh cu nya red ka kanan red ka kiri teh paingan saban kiceup saban angse saban reret ka kenca ka katuh
dah urang ulah petot eling ka anjeunna nya tepat kuruloha dikron kastiro dikir nu teu aya wates wangeunna sumohon wa tapi heueuh nu karasa ku aing ieu mah ku aing loba ngabalieur aing oge Allah kitu loba poho kitu wa leres ujang kene wa ya akang da jeung nyana tuh jeung aya kadang-kadang jelema sok tibalik geus sok dibalik kumari akang dume eta sungut anjing teh najis ada bener najis bener eta ge najis pan sungut anjing mah geura pek pikir ku si lain kadang-kadang tibalik teh hate nah habet ngewa ka anjing laras dumeh eta anjing kena sungutna kana suku urang ambek pan dari dipae padahal lamun dicopot eta teh eueuh proyek akhirat teh naon wa ke proyek akhirat akang lamun dilamot anjing teh pancek katerangan ieu pemerintah sumon lamun dilamot anjing atawa kena sungut anjing karena kulit urang kudu dikumah 7 kali ku cai make taneuh ongko laras apa jadi gawe teh jadi proyek artina tat ari ieu geuleuh ka anjing da tibalik atuh bener teh Kang pada proyek waduh apa aya hirup teh di anjing teh aya nyawaan da jelema mah ukur bisa nyieun oge anjingan dina karet nya sumohon jajadian anjeunna wungkul eta teh wallah lamun ka jero mah bener aya cangkang cau di jalan marukana lain ayat-ayat Allah teh eta teh urang teh Allah kumaha lamun kajejak batur heug ti seureuleuh gedebut anu labuhna teh deui anu miskin boga anak la ilaha illallah buat urang eta teh ayat-ayat Allah teh ibadah keneh nya Kang tekadna ucapna lampahna eta jalan ibadah ka Allah nepi ka loba nepi ka molong ngan urangna we loba ngabalieur da ieu dina hate pangabutuh hungkul leres heeh ta eta matak can ngarep-ngarep togel biji beki we teh husu nya Kang ibadah beki we teh husu ibadah teh sedengkeun ieu mah ceuk Allah ieu mah kumaha Kang yen amal-amalan iblis teh diantarana hiji nujum ai kadua nyembah berhala katilu inuman keras kaopat judi eta teh sabagian tina amal-amalan setan bener paingan aing kamari papangi jeung setan deukeut sasak mending ngajajar teh kumaha cenah Kang ditaros lalangkeup tuur eta setan kumaha ditaros ku Kang eta rupa-rupa geunya rupa setan oge sarua we jeung jelema sami we sami lalangkeup tuur we euy ada cek tan cek aing teh ka setan keur naon maneh tan kumaha eta cenah ngalalangur ayeuna mah nah make ngalalangur hor cing teh nganggur naon lain cenah apan amal-amalan aing teh judi inuman keras nya nyembah berhala naon deui nyembah berhala nujum ka ayeuna teh geus dipake ku jelema aing mah eueuh gawe kieu we cenah ngajedok kitu ngalangur teh ngalalangur eta geus dipigawe ku jelema ya Allah ya Rabbi geus bungkleukan ayeuna mah hidup sumohon teuing bade kumaha teuing palalaur geus kieu bener Kang paru ringkak urang jang pulang ulah lalawora teh bener Kang lamun urang ngadahar rezeki tina ladang anu haram kumaha akibatna teh Kang komo diparabkeun maka anak jeung pamajikan eta teh sacara teu langsung diracun teh anak pamajikan teh di baruang nya Kang di baruang bener saliwat mah heueuh jiga nu nyaah hayang menang nomor teh keur anak pamajikan hayang boga rezeki tapi lamun hakikat lamun ninggalkeun hakikat napan diracun sabab engkena bakal jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa ta eta nyalur ka itu nang ke ka akhirat nya bener ka bawa bener apa ngagusur meureun ka urang ke teh ka neraka
Ainar teh seuneu oh narte ai ka teh maneh jadi seuneu sia nu ngaduruk teh dadu didurukna ge sia suluhna ge sia oh tateh lumatak pangeran moarek nyiksa jeung ngaganyar teh oge ka sakumaha makhluk angin makhlukna we kudu eling kana eta siksaan jeung ganjaran saha nu nyiksa saha nu ngaganyar ya bener tuh da urang-urang keneh oh bener teteh Kang beki dieu beki kaharti gitu beki eces ieu mah beja we digugu nuhun teu da lain urusan uing eta mah bener ya Akang layang jamu sekali musada cenah teu aya euy sumuhun menak wartos mangkaning lambang kagungan negara teh teh kumaha teu aya eta mah kula waduh palang siang deh Kang moal tanah-tanah Kang tanda-tanda karuksakan tadi dieu geus lalengitan di mana-mana syahadat geus eueuh dina dirina cilaka we kaituna teh da bener teteh mangkaning eta teh rukun Islam nu kahiji deuleu nu kahiji syahadat pondasina teh pondasi pecakan ku silaing naon Kang eueuh we syahadat eueuh we pondasi darugrug teh imah teh nyanya da kekuatan atuh pondasi mah eueuh kekuatan pondasi eueuh mah eta cekolot paheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan kade ulah lalawora nyata euy susah tuturkeunana itu saha anu kudu dituturkeun ku aing saha pemuntaran akang atunya eta kiai-kiai teh ustad-ustad teh pewaris nabi teh eta tuturkeuneun teh tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur saeta liurna teh aing mah eta lolobana teh mah zakat teh kala meuli jaket di PHP-an keur zakat teh kadon pake meuli jaket gini saeta kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema mare nudu kasih aing jelema oh lain ka jelema lain ka ustad ka kiai ka ajengan mungkin teu ayeuna ajengan bohong mungkin teu kiai bohong nya teu mungkin tah nu bohong mah jelemana aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tengah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tar kapake isuk tak eta jelemana murukan nu matak ceuk hadis ungdur makola wala tangdur mankola jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditenyau jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursek lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal digugu keur eta akibatna sabalikna kapiheulaan kursep sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep ka jelemana tah nu matak ulah adean ku kuda beureum harta batur aja aku manehna ngontrak tak kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh waroi hartina takwa apik jadi apik leres patah gitu ya ulah nanyakeun ka mana pangbalikan pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5.000 malaikat bakal diturunkeun da si lain tengke teh lain balik sorangan tapi dipapak da si lain mah pan teu nyaho oh dipapak ya jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah dipapak ku widadari padahal eta teh dipapak ku rupa-rupa kanikmatan dihareup di tukang digigir di luhur
lamun teu iman teu takwa lain dipapang tapi sia teh dipepeg. Bisa jadi bisa dipepeg kuli sumur eta pajapo tak itu kadek kumaha itu ngan sia mah amal soleh we jalankeun atuh da eta pa di lempeng-lempeng teh tangan mengkol deui pedese di lempeng na hese tah lumayan deuleu nu matak supirna sing bener teh hatena teu piraan ngabersihkeun hate hayang bagja mah qad aflaha man tajakaha jadi hak didinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena eta teh hate oke we meureun tuluykeun deui Pak geus tempe ada lepar nah da lebar atuh ganeng moal da ieu teh ilmu tong nyaritakeun ilmu ladan anu mah bener ada ganeng lebar teuing butuhkeun teuing naon sakitu hadirna teu lebar kitu yang lain dikaregepkeun ngan sakieu we ti dewekna mi HP sisir jeung minyak kade ka Anjroman Japarko tidak rambut kebaheula sing balik sia ngomong teh engke aing kumaha lieur ku sia mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun eta hirup kudu lain deungeun anu kaluar tina wujud si laing tapi eta dina wujud si laing teh aya nu bedegong aya nu basangkal tingali sejarah nu mata kudu apal empiris teh kitu tah aya nu sok luak leok dina pengalaman naon Adam naon kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik Adam Hussein aya Adam main Adam Jordan aya alah Nabi Adam ya nuju ngajepepeng kene ngajepepeng heuh can aya rohan tuluy di rohan ku saha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam tiup tak jadi we hirup aya rohan tuh geuning eta candi sanenyo acan ngadenge acan so cing cerdas singnya lapak pinter Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup dina hirup nate karek gular giler panonna teh ngan can aya awas teu gini can aya denge kakarak usik karek ngabentuk panon tadi dinya Allah ngadawu ka para malaikat para malaikat geura sujud maneh ka Adam sarujud di antarana naon nu karasa ku sia da eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho tah eta nu matak loba nu pasea teh teu pagih barangna nya
para malaikat teh sujud lain nganu hati kitu. Lain sujud boleh soal. Si sakali deui. Loh. Sia ada nu ditah teh. Pikiran wantu. Cik, maksud Sujud di dinya teh ngawula kaulah ka Adam. Di antarana awas, nu awas, denge, nu ngadenge, terus papai ka itu aya sabaraha juta sel dina wujud sia. Aya sabaraha ribu malaikat. anu musik malikeun teh bukan. Anu ngaluarkeun angin, anu ngenyot angin. Tapi aya nu teu sujud. Rasakeun ku sia. Naon? Rasakeun aya nu teu sujud. Naon? Salilana teh aya ngagubrakeun ka urang. Naon? Nafsu. Tah. Eta. Bisi teu pagi barangna ku sia. Ya Allah. Urang kene. Ya Allah, ya Rabbi benar angka Kunuh ge bae. Ai geus karasa mun manehna. Nu dicaritakeun ku Quran teh sia. Lain nuduh ka batur urang. Nu mata ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket geraraketan nu deukeut geradeuheusan teh. Kolaborasi. Luar biasa. Aya bawaeun balik pan Nya Pak. Namurukan teh. Gawe-gawe saha eta dina wujud sia? Malaikat ngiring Pak. Hah? Nya. Tah, di mana mau teh baralik deui we kana globalna. Ai roh kanjeuna. itu tinggal Ai eta nu sok tinggalin deui naon? Geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu. Tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna. Tuluy anu sawareh deui balik deui ka malaikat deui. Ngageblek deui. Kana gebleganana supaya bawaeun balik sok marakayangan naon. anu sok marakayangan naon? Tah. Kulu mauludin yuladu ala fitrah. Sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih. Bersih orok teh euy kitu eta. Sulang cileung Silang bari teh apa naon? ngagedean tina kahakananana kurunyu we kangewa kageuleuh kasieun karesep kahayang kamuk di mana eta? Di mana ti dunya? Kapanasaran kawani kasieun heuh di dunya tah eta nu tinggalin mah Sukakeunaan ku lapar ku aus teh di dunya. la ilaha Amuing. Kapanasaran Pak. iya ya Pak engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna Allah. ngan sia kade bisi kabusur ku eta kapanasaran Bisi kabaud. naon kaituna naon lahaola teu boga naon-naon mangga jangakeun Dan diri sasampir. ai hirup nu saha nu anjeunna ai maot nu anjeunna kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna naon ku sia dikoretkeun Naon akueun. naon akueun sia Diri sasampiran. waduh Amuing. Kaharti aja nama beren mah. ana aya di kaleru kitu ana Aya Yahudi. Yahudi Nepi ka kitu wah. kosong sia mah wayang rokrak Ayah. dikana kotakeun bisa sia ngomong henteu agoler we sia tadi alah kumadalang we jang Eta kulanta. baru aku ngerti karena karasanya
Matak tanya ke lain hari-hari ka kolot teh. Lain eta jelema apanya eta laluasan yang ngalampakeun salah. Entong dicarek bisi proses. Kan ada aya nu nyarek mah saha polisi. Tak urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri. Ulah jadi jaksa sia teh. Nah, da geus aya. Ya mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh. Di mana usahanya nya si eta boa ngaji. Leuh lamun ngaji kana bener mah eta fitnah teh. Pantes saya ngaji bagong gitu. Jadi fitnah ka itu teh goblok. Suudon. Paingan dunyana buku rasutan. Batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud. Nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeli mobil. Nuhun ya Allah, keun abdi nu rek numpakna, abdi nu rek marsihanana. Tatangga kabeli sawah, nuhun ya Allah, keun abdi nu rek dibuatna, nu rek milu maculna. Moal panas geus sok. Istri herang panon. Lamun kitu mah istri herang panon di. Batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun we diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri gitu we jiwa teh dipake mikiran batur we sia goblok dari puh teh nah sia teh nya ya euy nya kolot mah cing nepi teh kana rasa oh kaing nu nyaho pugu aing teh ngagebraya aing teh poekeun tak kitu jang peh jalankeun desa popoe. Eta Pak anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong urut kitu urut naon Allah Maha Hampuran asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat cing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampakeun anu ku si lain nu matak diripuheun geuning usaha ge ripuh goblok jauh kira gitu karena usaha atuh lupat teh kana dunya kieu we atuh ieu kieu we ieu abe si lain jadi ubar jalan ka sawarga marumit nah eta we pikiran rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak sinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan loba rulungkang loba cucuk oh iya mun jalan ke neraka nya babari harulung harerang pikabi taun dulu jang teh nyaho jo jurali teh urang teh sagoren teh matakula kabita mode abdi gitu budak ngora baheula bogo ka kolot eta teh nafsu teh nafsu ari geus bageuning hare-hare pagi oge nongong we ya gitu jawab ku akang atuh keur noron gitu udah mana eta cing kana ngomongkeun alus bieu tak itu delejak oh jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun kitu ngan ekosistem pake tak urang teh asa berat teh kana bener jang pek pecakan cicing we sia di masjid hayang boga rezeki teh pek ulah keluar di masjid berang puting ku rasul ge disarek deuleu dek kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana ai teh ikhtiar mah
hadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal Eta we heulanan patokan urang mah. Jauh tah teh patokan teh nu kitu kitu we patokan urang mah. moal sia kopi we siling teh cicing lanan Aya ieu ge kopi mah loba. teteh nu usaha teteh ieu karunya sarua we jeung urang Ulah carekan kan. heueuh jeung euy nanyakeun agama efek kitu deui Eta adat teh da tukang kopi teh teteh boga anak pamajikanana beh dituna mah jang nafkahan. da kudu dahar meureun Bebae jeung tibatan maling mending nak dagang kopi kopi. Bebae tong dicarekan. tah kitu jang geus heulanan sepi ka ijanya Kayak di mana aya waktu sambung deui. di mana aya waktu urang ngobrol deui geura lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting Ti penting. urang ngobrol Terbajana sepi jempling. urang panggihkeun sajeun tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud silaing Eta. hah Gitu. siapa Itu santai mendewek acara. oh nyata keunai pangkat urang mah pangkat rakyat inya nya heeh eta nu galedeh gara mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana Agamana. ongkoh di negara teh agama teh aya menterina ai kitu tapi nah buat loba nu korupsi Mending geus eueuh khawatir. ai paniatanana mah nyaah ka negara jeung ka masyarakat teh Pak dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan negara jeung bangsa komitmen awal teh kitu pan komitmen awal Dina ngan akhirna ka itu tah teteh sungul khotimah teh nu kitu goreng katungtungnakeun lain orientasina dek mah kana kakawasaan Karena kedudukan. lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium ieu mah da lain dek usaha Usaha. keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala rupa cara Loba kasieun. jadi we jelema borangan mah nya aya pamimpin borangan Teu sudi teh. nah borangan sieun ku jurig lain naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu lega mobil sieun teu gedong alus Buka mobil mewah. duit rakyat duit negara dihakan teh si sapi je Ai pagi kabur geuningan. nah akang geuleuh lain geuleuh aing mah karunya ka rakyat tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh deuleuh Bari jeung fakir miskin mah ukur dahar. lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha tah teuing Wawa leuwih. Yang teuing bakal leuwih akang mah ulah wakah kitu. Kone antep da aya balitunganana da beda jelema mah jeung sato. Seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samat bilatungan tapi jelema mah sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Benar. Oh begitu ya. Itu doi. Eta Om Bandi. Terima kasih atuh dawala atas perhatiannya. Terima kasih Toy. Kembali. Tah kitu jak. Kajeun nama urang balik we kana pokok urang. Balik dewe ka Salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. eta pokona mah ieu nama urang mah. Ngan mi HP eta hate lamun si laing dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipika melang ku dewek teh Ieu bisi ka doktrin bisi ka pangaruh bisi aya nu nyuci otak kade dar we sia teh ngabom atawa bom bunuh diri bunuh diri ta eta kade
tong boronya kadiri batur diri sorangan geus dari pikajaan dosa gede eta teh gede dosana teh deuleu diri sorangan apa jihad alah jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si laing jihad jihad walu nah sia teh menika malinaan kaleuwih teh pangeran oge teu resepeun ka jelema sok kaleuwih nah sia teh atuh udah beda jeung urang agamanan macak perlu dibom itu si goblok amuin boa-boa pikiran jakang ai batur mah bomna teh jadi bom eta nu ngebeledug iya bom hukum mending bau awak jadi hate teh kudu dibom tak ku hukum lain ngabom batur mending bau awak jeung bau akhlak bau awakmu ya lir pendra yeige barang nuju raos aya dina obrolan keagamaan wah ulah kaget wah naon teh jak luka teuing naonnya beo gitu moal sabun tukang tahu meureun odol terbobok sada ieu pak sada dunungan pak sorana mah saha bapak dulu itu ujang sora suruh juragan agung jak ayana kira aing nyuguhan ku naon jak naon buncit hayam apan geus dijual hor jeung lagi dijual ka Pajasin gurame atuh gurame nanahaon ya di balong batur namun urukan ngabalong barukan ngabalong urang si teh digawe kan boga balong sampo atuh rambut karek cep mending hirup teu meuneu waka boga wah ulah kaget wah geuning ieu teh Bapak Panglima ngahaturkeun semah katuran rawuh nuhun wah dam aya hibar lu geuning ieu teh Bapak Brigjen aduh Bapak Kabupaten aturan rawuh lan nuhun bot sageur aya hibar lan ti abdi ge anom ngahaturkeun semah katuran rawuh nuhun atur nuhun ka dulur-dulur sadayana anu tos like, komen, sareng subscribe kanu teu acan tong hilap like, komen, sareng subscribe wilujeng ngadangkeun maksud pinangki gagal Hege kulo lain-lain bagas
What happened? Diuk heula lanan. Diuk heula. Oke. Teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy piraanan jelema tiluan. Pira tiluan itu kan sakaremel mah. Naon kayak diuk. Gerakan naon. Kesumangat kasumatan kaparung ka ujung daya. Semangat urang berjuang. Wanita korban jiwa. Pak Asal. Aya naon? Lanan diuk. Lain jual cium kuas bancil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Kaciri lain agama Islam nanti. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Mata teh malah. Heuh nyaho aing ge Islam. Lain agama Shinto. Islam. Heuh nyaho aing oge Islam. Mengesa di dalam penglah bener teh. Nya. Nyaho Islam aing maneh di saruana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot Pangeran ngabejaan itakuloha hakotukotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sindak nama ulah wa kamaranaho sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot kan budak teman. Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibaraet oge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Nyaho ka Masjidil Aqsa belgung. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh.
Maneh masalah nah cek maneh tadi di Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati sia bodoh mah belum ka Sidratul Muntaha nyaho lain muntaber muntaha anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureukeun agama sia nu budeg bolot bolot nah ieu maneh komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag siap sapsi Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah teh aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngarti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja nah diuk sia diuk geus dia ngobrol jeung aing diuk maneh diuk di dieu entong loba omong diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji muntaber bener leuwih bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu da bawa nyamuk atuh jeung apa da bawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngararobrol aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama we asa dilalempeng nuhun bisa kararumpul maneh euy nuhun dina raraga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh lain kumaha kadengena boten nyambung goblok eta teh di langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim nyaho aing oge nah lain Sarman Ibrahim mun hayang ngajejek aing eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon ayat tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala ngarti sampean mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu direngsekeun bantuan satekah polah dunungan urang siap burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh lain kana ojek kana burok nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh
Ai buruk teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit kahiji atawa kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho his Nabi Adam. Lain Adam, Adam. Duh. Ngeus kan bae tong didenge. Tak kitu wayahna siap aya pada lima parja. Para rugu dakwah teh. Ongko dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kala labur geuning mustamina. Karena soca ai maneh dek ka mana bade nabeuh nah teu uninga abdi teh jadi dalang ajen mana si kawan ini sawios abdi lah bade ngiring nemak lah naon ngiring nemak boga panahna lah panahna boga gaduh mana ieu sih di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein di Baghdad ieu pusaka Baghdad teh senjata kimia pemusnah massal kiraha maneh menang nu kitu kamari waktu ningal Piala Dunia di Afrika nyimpang heula ka Irak belah manaeun Irak teh belah manaeun India nya di Bogor ka kidul nya kaluar ti Cakung nyingkah sia buru-buru naon healing si kasabat si kasabat ti korot eta akang madu lepas pisan awas senjata dewek masuk murang maring sok kamu teu pugu darah tinggi senjata aing mah sok kamu teu pugu senjata akang mah tembak aing lah senjata akang mah tetep aya rana haling duala haling dua siapa naon ri akang ongkoh nyumput daun tuh nya tukangan kai irungna nolol da banyak lah eta irung ulah ditolongkeun ka sabot nah pan kuring mah di tukang oh nah itu naon nya modar siapa
Hush. Hush. Hebatnya teh makan abdi. Nak usaha kena ku abdi. Tingali heula panahna. Panahna tingali heula. Sidik-sidik panah dunungan jeung nu akang beda. Bucir. Da jauh dunungan malemes. Nya nu agan geuning ieu mah. Ada mah sering di among kan dunungan nu akang. Hor anu dewe ka mana nya euy? Kaget deh ka euy. Moal babas kadang-kadang anu geuning. Kabinti kang baca dia. Tas senjata. Lain naon eta Aden. Hare-hare we nu boga na mana? Sana pendangkeun Aden. Sakitu deukeut kali wah. Dekat cuek kan boga. Iya geuning gede. Alah. Loh. Lain mana teh dialungkeun jadi teh rag-rag di walungan. Oh jadi rag-rag di kali. Heeh. Dina tumpukan jarami. Kali angke. Ameh babarinya lambarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas. Asli ide. Nama saya? Heeh. Manya kuring teh minang pan dina koran dina TV teh apa karupak ieu kekelanan oh si Zule alah si Prikitiu woi tiak ya cek aing oge deh kumaha ya ajik pakai maco goblok sia itu kolina ye meni lingas di dieu sia tadi dieu tah di dinya anjing itu oko pasrah tapi hey meni ngagolosor doa di bobodo mah henteu nyingga tapi kemana bieu? Weh, goblok. aya naon? Ye, lo bujur aing di kitu we terus. Sia. Gelo entong makajeng nyekek sia eungap, entong nyekek sia kurang ajar. Wah. Iku manen. Hai gara-gara. Bapak saya di mananya ngumpetnya? Nyumput mereka. Oh. Nyumput ke. Hei. Waktu bau. Sugan teh moal datang deui euy. Salamet teh ka dieu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia. Uluh. Ayo usik Eta akang jelas.
Baru kada benang meureun. Gelo ngabinti heuh. Ngabinti woi. Iya, modal sa. Anjing. Eta gerakan nahaon eta? Hebat deuleu. Weta. Besar. Iya. Oh, sia. Aya eta akang tentara. Nyanyi tukang silat ya jelema. Iya tah. Iya weh. Weh. Weh, weh. Dari kakak. Tulang sirah jeung Weh. Weh. aya eta dipunak. Ingat dong dibawa ulin gitu ah. Oh, serius ya serius. Oh, iya. Ari sugan jeung lain ahli silat. Musik atuh. Gelo. Tah ya kon. Iya, tah. Iya. Iya. Mereka bobohan. What? Lain tadi balik kesempatan gua atap men. What? What? Anjing aya. Gelo si anjing nyambak si Sinawan. kanyut aing dipencet. Oh. Iya. Ngarasa begalus pasti net. Gelo ieu leutik-leutik ieu mah. Usik nama. Musiknya lain lumayan sih gue. Udah. Aduh. Tadi ya siapa? Gelo amun siapa? Akang rek nahaon. Rek nahaon obat. Anjir, mun gede dulu. Lain akang gareuleuh lah atuh. Besar amat. Alungkeun kayaknya tak ka sungai. Aya nu ngece. Alah. Ya, anu bapak dewek eueuh. Oh, teu aya Kang. Di dieu tadinya nyumputna teh. Alah, nah ka mana tuh akang dicari Bu, silaka euy. La, naon kali sia? dicari uang. Itu di orang santa juga nama. Aya nu lah. Lapor. Dina got eueuh. Di kali-kali eueuh. Sugan euy dina angkot eueuh. Angkotna ge da loba atuh. Kumaha geus ieu bapak aing heuleuh. Atawa milu ka rombongan sajen. Ada tara. Urang teangan. Piraku urang teu nyaah. Tapi da tara nih. Anu jadi bapak heuh. Da.
bari urang nyimpang heula euy ka mana kayaknya ka Jati Makmur nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih Bekasi nah aya naon dinya ieu Israel kula warga besar Kasultanan Madura dina raraga Mieling atau Milangkala ulang tahun Bapak Raden Ayon Suharis Restuningrat RA gitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh Yayasan Amalillah ongko anu ka-12 malah nyamut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyamut sumpingna bulan Ramadan bulan suci eta teh Bapak Restuningrat teh heueuh atuh urang kainya we hayu Yayasan Amalillah Pusat teh Koordinasi Wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat Departemen Perwakilan Pusat Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura selaku Ketua Pelaksana Acara Kang Dodi Darsono rerencanganana urang kayaknya sekalian minta ongkos tek minta dolar lain lain dewek dek minta itu rek mere kuring marek minta jam tangan apa ngeus teh habeun we lain keur panayagan engke panayaganna panggung engke hayu atuh moal macet gitu kan bae urang saselek we bareng neangan bapak sok atuh kanya urang kaulan heula sagedeung nya Tugening ti Yayasan Amalillah Pusat ye nya permintaan lagu dari bendahara umum ieu mah BPP Yayasan heuh Bapak Erperi ieu mah Bapak Erperi Suranto mawar bodas nya itu mawar bodas anu kitu teh geuning Bapak jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeuncuy nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugana nu kolot teu nyusul nah ya teh seakang pada giring kau yang berit ngambil
gernas diprihatin sakapeng resubahan dina ngudang cita-cita sebab menuju jalan murni gogodana gunta ganti gogodana gunta ganti Purwakarta neangon jalan ka desa bakti bengon napanipa neangon pujaan rasa hop naon make dieureunkeun teh ya kira-kira teu ridho mana atuh sia teh tong maksakeun teuing maneh tuh kajadi-jadi penyakit atuh make jeung teu ridho segala mawar bodas mah dangdutkeun geus sok nyata kitu bari jeung dewek teh dikenangan era aing ku bapa hajat nepi ka dijieun masalah teh sia teh naon masalahna urusan ieu ge can angeus geus nyieun deui mun teu kaop reureuh teu kaop reureuh sing da sia teh geus karolot atuh da rumasa ya geus kolot atuh sing boga ka era deui kaera gede Bapak R. Ayon Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waraga saeutik kikieuan teh oh nyanya atuh akal lain biaya canyaon ka dewek prioritaskeun ku si lain gede teh kanyaahna ka urang-urang sararea teh ageng keseniman teh ka seniman bawa ka masyarakat masyarakat burokan teh bakti sosial teh ageng sok dalam mau dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang moal mah ieu nya iki manangap wayang pan kabagi sararea pangdanguna jeung paningalina biasa hiburan urang dieu bisa hiburan pan saeutik gedena ngeunah seuri sakedeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh namahanana teh heeh nu mata garepek seuri we sapoe teh ngeureun-eureun heeh lumayan 4 tahun namahan umur awet muda teh banyak ketawa mah awet muda ongkoh kan ngalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat awet muda teh mun kasep gitu padahal hayu suana mah teh tos 18 tahun dapat terus mah 18 tahun mah budak heeh kana beuki cantik Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor sumuhun Pajinang Raina Pajinang tuluy itu Bapak Tata Sugiri belaan cul nepi ka barang kiri mongko lengkeng mah udud mah leuteunana canyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh kepala terminal ongko eta teh di Cikarang Can Pak Aris bos pabrik kurupuk Paris Anta Prima keluarga Jatiluhur Jati Asih Can Bapak Kusnandar Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti Cina ti Beijing ayeuna de ka Itali waduh marukana urang wado Cisurat teh eta teh heeh pek pikir ku lagi anu nonton heuh ieu teh dulur-dulur urang wungkul dulu anu ngadon arusaha di dieu akang urang Kuningan seueur ti Kuningan ti Garut ti mana-mana doakeun ku urang cing leuwih mararaju sing gerde milik amin can di Sukabumi Pamarwan Hayang Atin heeh Raya
mataknya lebah dia sok prioritas genda orang mah pagawean dengan ukur kieu naon da insinyur lain urang mah doktoranas lain pemborong lain tua ciki we ngagulak-gilak si cepot nya bisa belang-belangan tapi lumayan belang-belangan bawa akang deh bisa keluar negeri Jerman Belanda Inggris Prancis Amerika keliling Eropa bisa. Tamat mah dina sagala rupa ilmu jadi duit. Oh gitu benar kan. Can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal. Matak ge mati ke kahareup mah dalang teh insinyur, doktoraneus, sarjana. Sabab naon? Sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula. Benten. Ulah nyalahkeun lamun wayang dalang teu payu lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naek anu ngaronyat nu ningkat bener dalang tinggalin wawasanana kurang teu bisa ngigelan zaman apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi ngigelan zaman kumaha we carana dek tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik da baheula mah ngawayang teh zaman baheula mah ku obor mah juru panggung juru panggung ngabebela sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we ngarepe keur mah geleder yang irungna teh ya benar kan tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik sound system ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison urang Amerika baheula mimitina nyieun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison tuh apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul, tanpa karya tidak ada faedah. Matak eueuh gawe mah disebutna ge ceuk urang Sunda mah kedul. Kedul. Ku uleun. Ceuk agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah. Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang. Eta teh marukana meureun patung meunang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus. Hayang dibersihan. Cicing ya pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh ai pangabutuh gede ai pangabutuh gede ai digawe mung da moal daekeun datang rezeki teh kanu kitu mah benar dina datangna ge diirit meureun nya leutik benar kan ceuk aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya tidak ada gunanya. Cek kiai mah cenah engke di kuburan teh. Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab, batur mah geus loba nu ngajawab. Ngajawaban leungeun kumaha? Jawaban leungeun teh tingali itu hote jalan aspal, jalan tol nah eta teh meunang nu buntung. Bener. Meunang kokot teh. Jawaban batur mah geus ngajara rawab aya gunana. Jawaban leungeun nepi ka bener. Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana keur ka jelema deui bener. Sok. Nah rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang. Rek dagang, rek nyupir. Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun. Sabab di dunya mah butuhna harta. Keur manyangkeun umur, keur nyakolakeun budak, keur ngadidik jeung sajabana terus digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun, teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Sampai berhasil luar biasa. Betul. Nya. Bener kan? Sampai berhasil. Nu mataknya lebah dia kudu ngalagu hirup mah. Nah urang teu ngalagu gitu.
tapangna loba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo teh naon Kang kulantaran teu ngalagu teh teu ngalegena dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek ieu apan Gamang, Saron, Bonang, Kendang, Rebab beda-beda tapi di mana-mana geus ngalagu geus ditabeuh jadi lagu ngeunah kadengena ngalegena moal anu ngademo cing contohan mode ieu Gambang pantina kai teh Gambang kai jeung panjang kaos kereta api gara sok lagukeun Gambang tuh hirup sasoranganan moal ngeunah jadi tunjang barengan ku Saron dua antara Saron kahiji kadua Tuluy Gener Bonang jeung Rincik Jenglong Rebab Kendang Sinen dina jaman pawangunan jaman negeri kesatuan tah dewek niga lamun tayang kenangan sing napa persatuan alamat abut amutan pokonakeun persatuan baru kokoh jeung kukuhan dalam mun teu ditipu kitu mah moal dikenangan aing aing Berlin urang ketipu ku si Akang tak kitu politik teh euy lain lemes gitu da ngahaja mah aing tadi ngiga moal dikenangan pan aing kitu mah pan aing tulus ngigalna dikenangan lain kepancing Lin gitu tah moal aing nu ngademo ceuk nu nongton geunah Bapak Hajat ngeunaheun kena coba lamun Saron gerepek nakolna kemana karep bari jeung larasna pelok nu hiji Salendro hiji Mataram ituna kabeh teu puguh he nakolna teh geus sok tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh beda ti nu bieu teu puguh dengekeunana teu puguh tuturkeunana lieur ka aingna ge loba janji teu puguh arengheng teh bener arengheng pajejet ku dedeungan teh bener teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang make jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bager di sanajan duit saeutik oge nah ieu geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun gerepek pikir ku siana naonan kitu pedah bener kan nya halus mimiti halus disetar goreng dipinis tah komo ayeuna bulan Agustus apa eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas tina belenggu penjajah baheula mah dina nyokot kemerdekaan negara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso beunang ku penjajah tuluy dibui jelegur merdeka tak anu dibui teh keluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui nah naonan gara sok pikir baheula mah tina berjuang heula tidak berjuang heula sagala rupa oge apa pait ketirna gitu eleh keneh ku paningrat ye do
nyaah ka urang bakti sosialna ageung bakti sosialna gede nya kanu alit teh kitu cekeng oge mudah-mudahan panjang yuswana amin amin tambih-tambih deui rezekina amin geuning ieu ai daek dikocorkeun merejekina ka urang heuh teu beda we ti balong beda balong kumari akang balong saat laukna kok kocopokan